Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun wilujeng patepang sareng Aki Lenghoy dina channel Bungsu Bandung channel. Bungsu Bandung channel. Bungsu Ada Bandung. Bungsu channel kan? Bungsu Bandung channel. Anu alhamdulillah mah Aki ngomongan tuh dina channel Bungsu Bandung channel teh usur mah. Penggal mata Aki rumah teh kan ieu ka mah. Bededan Aki. Kieu bade tumaros kelas. Da jelasan hiji bade tumaros kadua aya ngopi game kan. Aku teh nama Aki mah. Ieu ti marana we teh. Jadi anak-anak Oh, alhamdulillah. Kita asuh nama mah, kita asuh mama ya teh gitu Ini kan. garagah kieu. Oh, Kumaha indungna tuh saudara-saudara kita ya kita mana. Alhamdulillah, urang ramekeun deui dina channel Bungsu Bandung channel. Lucu. Tuh nya anak ieu lucu. dia variasan. Keselatah mah. Dari mana-mana aya mah Bungsu Bandung teh pun sanes, halo mama, iya lucu. Malah mati sekarang ramuk tak. Iya, biasanya kita. Si mama mah ka simkuring. Nuhun. Minantu anyar. Gitu. Mane hayang we mah. Tah kela saca acana ngalajengkeun obrolan sareng konco-konco mah yeuh. Ieu teh jalmi sadayana mah. Alhamdulillah. Dari Bungsu channel, Bungsu Bandung channel mah rame. Tah ayeuna karasan aya nu gadungna ieu. Urang taros. Kumaha jeung iraha ngamimitian ka sunat. Tah kitu kan nya mah. Tah mah punten ieu Aki. Ya punten Aki di luhur ya. Aki mah biasanya kan Tuh geuning. Ieu Aki bere tumaros ka mama. Cik dupi mama teh tahun sabaraha eta teh atuh kana seni teh mah. Cik carios teh. Mama, ari ngawitan latihan mah ki mama mah teh alit di nuju teh acan sakola ge paratas latihan. Mari ka didik kurang kana ka mama. Mama tilu bersaudara jaranten sinden. Alhamdulillah sadayana. Sinden sadayana. Sasawios sahawe Eta sawiosna teteh Yaya nya nu kadua ti pangageuna teras anu pangais bungsu nu caket ka mama bungsu mama cengha. Tah eta Aki teh mama ceng khas sama mah mah uninga atuh mah. Salarinden eta teh. Sinden. Sinden ka tungkul. Oh berarti mama teh ti alit. Hari mama upami latihan janten ngameong ke mama mah. Atuh ngameong atuh ka dieu ngameong atuh ngameong ka itu. Ngameong dah tadi saya ngameong. Sanes kieu ngameong. Janten mama mah teu sengaja latihan janten upami teh Yayah nuju mamagahan lagu-lagu ka mama Cenghat ka mama Haji Cenghat teh lanceuk eta mama mah sok ngintip. Ngintip di sebabna ngameong cenah. Aing ngintip ngameong. Ngameong. Sanes noong mah, sanes noong teh. Nya emang noong bari ngadangukeun gitu. Bari ngasur-ngasur seuneu. Gitu. Kudu arapal ka bahasa-bahasa heula. Ngameong teh ngintip. Bari ngasur-ngasur seuneu. Jadi kieu lamun aya batur anu keur milun seuneu tak keur ngameong teh. Sanes eta mah masa. Tapi mama Dilajeng mah. bari ngadangukeun pun lanceuk nuju di papagahan kuraka teh Yaya nyata. Nya di antawisna teh eta mama nuju alitnya datang sekolah. Cenah ka dieu mana urang latihan. Nya surah ka mama teh nu caket ka mama naon atuh lagu naon cenah teh Yaya gitu. Nya sok cenah diajar karawitan gitu. Sok diajar badaya gitu. Eta teh salah sawios lagu-lagu wajib dina wayang. Badaya kan kumaha badaya mah sapertos dalang. Apa ya mah dalang bade ngibingkeun satria. Tanah eta teh kawitan kan teras ka dituna lagu-lagu wayang-wayang anu saterasna teh di ieu teh sate acan kaluar teh. Badaya. Teras ka dieu kudu mah biasa we macan lucu, rengmung Bandung, rengmung gancang. Salucu, Anu cucur wah. Mama. Sanes paula lagi di YouTube, dina YouTube Bungsu Bandung channel. Tah ayeuna mah uninga mama teh ti kawitan umur sabaraha nya mah kana seni. Tah ayeuna kieu mah aya naon teh aya cerita-cerita khusus teh ti ngawitan
alih dugiun ka ayeuna tacut-tacut anu lucuna, Aya. anu teu lucuna, Lucuna, suka dukana sedihna, ka eta mah jadi cik mah. hati mah aya. Ulah bakal sedih atuh mah. Asal milih yang terang, Oh, gitu. milih majarkeun mama teh jojo senang, Tah, gitu. itu minyak Perjuangan heula. Perjuangan teh Pak Haji, Wah. mama teh pian abot, teh nuhunnya janten mama Belajar, mah. Mbak. Dia ali teh kemarin Oh. yuswa 2 tahun terus ditinggalkeun ku emak. Oh, muhun. Emak, lamun ayeuna mah mami, mama. Ya. Mama mah ada budak leutik zaman baheula emak. Tah, diknya dirorok teh diurus teh ku teh yayah. Oh. Pun lanjut anu kadua Oh, agel terus. sareng mama cenghar Oh. nyata. Nya upami tos rengse kumahan zaman Oh. kapupurmanya da Ya. dididik pisan keur ali teh nya. Oh. Wihnya seuh Oh. bawa mama cenghar. Kadi cenah kadi urang daerah jarang ngalagu. Bener. Tah mama mah siga anu kumaha nya resep tapi na mun ngahaja-haja kitu dilatih mah sok rada jiga anu bedegong Ya. gitu nya pan haresep kitu nya. Oh. Tah ai mama mah ngadangukeun teh teh yayah mamagahan mama cenghar, Oh. mama Haji cenghar. Eta mama ngintip we nya. Ngintip bari nya miru di seuneu. Anu ngameong teh. Ngameong teh. Tapi alhamdulillah eta teh Oh. lalebet kana utek mama teh dan tawisna kapungkur makinya ka bangku hidung, ekek pae, cahya sumirat, entok pulang lagu teh atuh kararah. Barulah Entok pulang teh moal maksudna? entok pulang lagu judulna kumaha? Entok pulang teh Ayo mah. halangeun. Si atuh ada pan hoyong kuning aki entok pulang teh naon? Entok pulang mah ya Kumaha? sakedik nya Sok kinya mangga. beli nganyang kolong waktu. Oh. Kajen balik kali gincing kajen mulan. Wilajeng mama. Dengan lalong kewan. Pahingan atuh mama bungsu Aki. Ngadangu neme Heeh. mama. nya. Merinding. Lah, muridin teh kan aya tiris namanya. Bisi muridin mau maksud Muridin. 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 Reus itu maksud Kusuhan tengah. tuh eta panginten eta mah cerita mama banyak mah cik dukana ieu mah kumaha ieu. Karena Oh mama ci ngawitan naon ci paud paud. Ci paud we ayeuna gitu. Ci kumaha mah. KTK dua KSD Tah, dua gitu. KSME Tah, SMP. Tah sok ayeuna mangga. Yes. Tah Mak. ngawitannya teh mamah mah lepet penginten KSD tah Oh. terus di SD teh sok ngawitan ai ku guru teh geuningan Oh. barudak cenah sok nyanyi gitu tah Oh, nya nya. efek teh ai mama teh siap gitu Hmm. ari eta teh anu sa ieu teh anu sa SD teh Oh. sa kelas mama teh di antawis teh aya 40 jami Nya 40. tapi eta barudak anu 40 jami sadayana umari piwarang nyanyi ngawakilkeun ka mama aku nya mama teh si bahkan si Aki bisa Ya. awakilnya kak Mama, oh. nami asli mau dibataskan Ulah. Rahasia. terus bagian si abah gitu wakilnya cenah kasih eta misalnya gitu si eta we. si eta hari mama teh Pak Haji Ya. sok atuh we mama meresep Ya, jadi ya, eta tungtungna ke opat balikan mama tos kapayun Ya. nyanyi salik deui dina bangku Gitu. hayo deui cenah eta Oh, jadi hayo we patujuh-tujuh si eta we. wakilan si eta cenah gitu Ya, kade tapi ulah salah hartos upami aya ieu tak ni si eta. Ulah kade. Ieu mah muka bungkur. Mama bungsu Bandung. Kade ulah diinget teh pera tuh mama si eta. nyimimi Oh. nyimimi Aduh. nyimimi sok Tah. wakilan tuh Ya. si Udin Oh. misalnya Kasih lagi aku tanya, mama aya bocoran ya kaki teh. Mama teh cenah nanti ngabela anyumput dina kolong paku. Mama teh bela yo. ini sok apa Oh, Pertama di film Delas Sinden Bungsu Bandung. Oh, Aya cek, cerita. cek, cek. Upami hoyong jelas mata tinggal di dina Delas Sinden Bungsu Bandung. Oh, Dua episode can beres. Itu Aki sareng WBB, Insyaallah, WBB nya darpungnya. Urang ya tuntaskeun. Oh, insyaallah pasti. Ieu bocoran tanya. Ya. Kita. Mohon. Naon tadi teh? Naon Kalau pahang. Aduh, mama teh da geus koyot mere dari mana jadi pohon. Ari anak-anak mah bantuan we eta kun bang cenah. Terus bisa di sok eta kolong panggung tadi hilang. Pohon Tah, gitu. Mina kali mah bantu Ngabantu. Anak Coba. Haji. Jantan mamah mah kulantaran
ageung pisan Mohon. bakat seni na teh Mohon. gitu nya. Tah mama teh ti ali teh kieu ti nuju ngaos di masjid di madrasah kan mama sok gaduh guru kasidahan. Oh, mana ya. Top jadi top kasidahan. Eta tagonian. Ben kepret. Ben kepret. Eta teh mama teh name kelas 2. Mohon. Ai karesep teh lagu teh intimi sareng alumu. Oh. Aya dina albumna kan aya album intimi. Kelas 2 SD mah. Aya kelas 2 ki. Saeutik. Ini enak. Intimi. Ya. Intimi kulili. Dah gitu kan dah soalnya kok gitu kan lagu-lagu bungsu Bandung aduh seluruh pisan tak eta tadi masalah mama di SD-nya cing aya cerita naon deui tadi mama Tah, upami mama misalnya udah atuh seur panggung keseur ngomongna mama teh di kelas 1 kelas 2 keneh kayaknya eta lagu bring tolok tok bring kan. ayo kan dijelat tok di Teh paham cenah ngagenjring. Baru mana diangkut teh. Nya tah mama manggung oge zaman baheula mah da teu aya motor, teu aya mobil. Jadi turun gunung wah gunung teh upah we. Upami muntas Malungan di Arakon mama di Arakon ku bangsa pamain pami geteh gitu antara ada alit kene atau enak tapi udah ya duit ka ayeuna mama upami manggung di akun teu di Antamisna ya mama teh kan meureun mamakuan terang teh ya lamun nyanyi teh pan biasana aya penyanyi teh misalnya aya tiluan gitu nya aya ompatan ai mama pangletikna ai meureunan heueuh da meureunnan eta teh si pimpinan teh ngaheulakeun teh eta nu rada galau teh pararawan meureunna ari mama budak leutik keneh meureunnya ai mama sok hayang diheulakeun wae eta ki pangnaman ka panggung teh mama geus hayang dipae hayang panggung. Numput heula. aja tah mimiti misalkeun ayeuna ai mah muda gara lain sana teh. Terus Nyi Rohana kapungkur sanes Mama Senghar nya tak sangka bulan. Ka mama mohon itu ya Mama hari aing irahan nyanyina aing mah udah dipanggil-panggil gitu nya. Aja motrot teh mama teh bajeur rek curi. Asup ka kolong. tadi kalau Di kolong kumaha? Nya sabiluk di kolong kieu bari ngingat. Si nama kieu ki. Si eta Gunung cenah namanya. Laksana mah. Gunung mama teh. Tos teh sabiluk di kolong. teh usus banget Eta teh kelas 1 sebenarnya kelas 2 lah paling. kelas 2 SD 8 8 tahunan di mana? tuh Tah. ayo suka cek ka kolong teh nyanyi cumuun Cabunut, cabunut. Kayak dipanggil, tadi panggil. tak kira apa yo aki beli nanu yo kan ya aya ieu aya apa di Assalamualaikum. ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pak, aya saha tuh Parunten araya jami gitu. disangka sato ieu Kumargi pantona molongo jadi kan lebat we nyali. bidang sorangan sih. atuh makan cari apa ya ya pak Kira itu. Asa parawe kieu kumaha ieu teh? Aduh sih, aduh kata mama dipake. Astagfirullah Bandung, ya kenapa? hayang barokah heuleunya Bapak RW nuhun. Oh, meret. oh ieu teh wilayah Pak RW teh Pak RW ira dilantikna da istri itu kamar. Saang ini mah kan saang. Alhamdulillah. mohon Mohon aya Ambil kang di dieu teh. Tah, paling dia sana. Di sikap tinggal di bawah akang. Yuk, kamu mandi nabok. Boleh mending. Gitu. Yuk wilayah Bea. Kumaha ieu? Mama. Tadi itu aki kahalangan ya, wilayah. Kalau gitu Pak RW. Itu Pak RW gitu-gitu. Anggapin angkot teh. Ada mah punten dengan di bungsu Bandung cengol teh rabe kieu mah geuningan. Aki mah asa bakara ieu teh yo. Di studio rempeh. Aya RW na anu nagihan ku teh teh. Da kieu mah teh yo. RW pangaroskeun Pak Aki. Ari ieu saha? Bapak RW. Bapak RW. Bapak RW. Di kalasan Bapak RW ka dieu aya naon teh? Kalau kan ayeuna teh nuju musim Covid corona teh ya. Tah, kayak urang mana si Covid di corona teh? Upami teh lepat mah Urang rancacenan. si Covid teh. Covid teh. Oh, bari juga suka si Covid mah. Oh, itu. Sok mah bari. Jadi abi teh nyandak
proposal kanggo ngadata warga di kelurahan RW Apa? abdi. Proposal ada Diberi. Proposal nggak ada. banyak ada RT warga mah kudu diproposal Tah, siapa? satu ayat di ditu. Tah. Jadi proposal teh Proposal teh. sanes kanggo bantuan Covid sareng corona. Kanggo jadwal ngarona di RW abdi. Mama kudu, mama bungsu. Mama kadang bayar. Kira Pak RW ieu. Asa ti. Keun bae antep keun bae dari mah masa beunah. Tah pola wargi di Bungsu Bandung Channel kumardi ayeuna aki kasumpingan tamu ieu teh teuing saha teh apa ngaku nama RW. Keun ke udah bahas mah. Tah ayeuna tapi udah kabahas heula ieu mah ieu. Pak RW punten carita sebenarnya. Atau sampai heula. Ganggu ya lakon mama nya. Kadangnya perenya. Tah mama teh berarti tika kungkul teh di umur 2 tahun 2 kelas 2 SD kan namanya. Anu cumuan teh cumuan di hanapeun Panggung ki. tapi pakinten perjuangan mamah teh begitu ku keyeungna namanya alhamdulillah ayeuna Bungsu Bandung teh sampun agung. Kali saya sampun sarina nama ieu Agung Karya. Amin. Salirana Mudah-mudahan lagu-lagu Bungsu Bandung teh sareng karya-karyanya singa janten. Amin. Acan. Oh acan. Mudah-mudahan artis-artis sadayana teh sing tingali gitu kan cerita mamah teh tak kitu perjuangan. Amin. Nah, sampaikan ke lagu-lagu mamah biasa di sadayana namanya. Amin. Di mana-mana di Majalengka, di Garut, di Tasik ngalagukeun lagu-lagu Jawa Barat, Jawa Indonesia sadunya. Ya mah, aki yo dapat santet ka mamah mah. Aki bae kumaha sih putra mamah, ieu putra mamah ya. Pertama mata dajar ngadu. Cik sana sini teh. Pak Komarudin. Pak Komarudin. Nah, cik. Pak Haji Komarudin. Pak Haji, aing Pak Haji, aing dapat teh kumbiang. Laras. Cik, lagu kumbiang sak naon apa? Dasar jodoh ki. Dasar jodoh kumaha? Dasar jodoh kan mah. Nyanyiikeun. Lagu eta teh. Lagu ki. Cik, saeutik atuh kaya tengah cik. Ieu cenah ieu. Kumaha? Dodo ja cocoba. Nu mawi abdi teh putra curah putra teh apa? Oh nya. Gitu. Mah disaprak ieu ngalagu jadi hayang kacai teh. Udah lanjutkeun. Ya mah udah lanjutkeun dia ka putra mama. Moha. Oh iya putra mama sami. Cik, lagu-lagu mama naon apa? Mobil butut. Ceuning. Mobil butut. Sok gandeng tuh, agak ini mama. Mobil butut. Aduh, eta mah goyang Kaluaran baheula. Ajabana mobil untuk kereta. Oh, benar. Alhamdulillah. Aku ada bentuk. Oh, siring. Ayo dah. Ya, selesai ieu teh. Gintin. Teh Titin. Cik lagu mama. Cenah. Heula tadi beda. Oh, sok lagu naon sok. Judulna naon? Ya bola cenah. Beneran ya teh aku ku mama baheula budak. Bohong ah. Eta. Baik. Heureuy, ieu mah heureuy. Sok lah. Cinta teh buta. Asik. Pajar teman harta. Geningan bobot tanpa harta cinta teh terasa. Mama, aku mau betah di teh Tah, mah gitu. ieu aduh mendingan murang kali mama ge aduh ngamumure seni budaya mama. Biasa Biasa ngalagu, sok sanajan mama kitu nya hampura. Kela kitu dipotong Kumaha carita. elek mah. Ditinggalikeun di tadi bunga wae nya. Da asana teh mamah bungsu teh gaduh carita anu di leung teh kumaha teh. Gaduh Enak-enak jika Nyahoanan ieu ke heula. Di leuweung naon ai anu di leung teh upami telepat mah aya Naon eta teh? muka sasar gitu. Kasasar. Di Mama leuweung. pernah kasasarnya. Anu carita mama anu sedih ini. Oh. Mangga dia emut-emut lagu mama. Heula atuh. Jadi kieu meureun. Engke heula
atuh ieu ditah nyanyi ieu ditah. Kajengaran budak ieu Ieu anak kene. Keun bae, keun bae. Ieu anak kene teh ditah nyanyi. Oke baik, ayo ieu. Ieu kela Cerita ieu hayang. Hoyong terang kala mama supados teu simpang. Bocoran atuh teh dinya kumaha ieu na baheula teh mama teh ayeuna mah. Di leuweung saurna mama teh. Heeh. Carita sedih mama, kumaha urang teu kenal ku mama. Ieu carita Baru salah paham. kan mamah mah ditinggalkeun teh aku mah geus 2 tahun terjantan mamah beli alung boyongkeun Pak Haji. Kadang-kadang dicanak kuraka anu pangageuna ku teh Ayu. Pek teh dipapageun deui kuraka anu kadua. Hayu cenah nyai di ditu. Da beureum budak teh umur 2 tahun mah nyamahnya teh. Masih kene ka mana koloyongna teh can macet gaduh pamadegan gitu. Terus canak deui ku akina. Canak deui ku minum teh. Gitu. Tah, mama tak uyuhannya mama mah bisa ngali Tuhan itu nya. Keur budak mah begeng mama teh. Da kurang emah meureun. Kurang nyusu. Bisa aya nasi goreng pangitu mama. Tah mama teh harita teh seriusna dicanak ka lemur aki tare, nini tare. Aya teh di leuweung tah si akang teh meureun naroskeun teh. Aya aki teh katanya. Aya. Tare nini tare namina teh matere aki tare mama teh aki Ijan. Aki Ijan. Ciloma. Baik mah ayeuna almarhum. Eta teh aki-aki teh ringgihna teh di luwung liwung. Aki teh aki Ijan teh udah si aki. Eta teh tapina doangan ke. Di luwung liwung Pak Haji aya hiji saung. Nyaung ke. Nyaung Bencil katanya. Aya di bumi kana di luwung lamina ge Cibangkono. Di situ raja masih kene pasti barang ieu masih situ raja mah aya Cilopang aya nanggi leuweung Cibangkono. Salah dikasieun pokona. Tapi nya ayana eta aki Ijan teh pangitan da malum mah sepuh namanya war jarakuan maratunan gitu. Ngada mah saung nguput jadi si anak incuna teh dan cucu putra teh kan papa 8 si aki teh sadayana didinya diriungkeun di saung anu tos nikah teh sanikah jeung anak incuna Dikeberkeun di dinya we mah. sakamar ewa bari jeung tah ieu teh si lawangna teh dipolongokeun kitu aya tutup ukur ayu wengi teh bobo teh diturbannya ku samping gitu di tindingan disekak mun aya bagongnya coba monyetnya Di leuweung eta teh. Atuh aing mama nanya bagong namanya cari-cari. Monyet teh ieu di sana. Dibagi-bagi. henteu ki datang henteu da kasih da komo aing mama meureun budak keneh ngiring cenah cek bapak teh kieu hayu cenah nyai cenah kitu nya sareng bapak mama teh nyai urang itu cenah urang ka aki cenah kaleuweung sugan teh mama teh moal di HP-keun mama teh dinya digadong mama teh ku bapak teh di ako digiringkeun ku matere gitu matere payuna bapak ngagandong mama teh cenah biasa geningan cenah kitu nya sareng aki jeung nini teh nini Ijan sareng aki ka mana cenah Maria udah kalau mama teh Maria beureun kaminantu beureun cenah pugu abdi teh bade ngiring panen cenah di ditu di Banten cenah deui ngawiar ieu cenah Nyi Mimi cenah kitu nya teh geus 2 tahun teh atuh cenah Maria atuh nya sok we cenah da ieu loba batuna loba incu aki cenah cariosna teh mamah teh dipaksa kitu nya bari jeung gogoakan nangis disimpen di leuweung gitu bari jeung sarpati wararamuhnya mama da meureunan udah eta urang leuweung bungkul si barudak incu-incu si aki teh di ka sarakolan katara teh zaman baheula meureun mah simpen mama teh di dinya cariosna di dinya teh mama teh nya da saumuran mama teh seueur 2 tahun 3 tahun mama teh salami ditinggalkeun ku bapak teh sareng mama kawalonnya sok haliburan didinya teh di saung eta teh cenah kieu ngarumpul hei cenah Nyi Mimi cenah manehnya jadi sinena cenah kitu gitu udah resep teh mama teh nya teh cenah si eta tah cenah si Sati teh jadi rongengna da baheula mah batreng zaman batreng cenah sok urang nu nabuhanana cenah ku kaleng katel gitu kaleng saya eta teh mama teh ngengkak tapi bagus kamu layak-layak jangan layak mun rene perem rene kaya sekolentangan gitu sambut-sambutnya kan mama teh didinya teh ngocok roronge babangan ari wengi teh hiburanana teh gitu jantengnya emang menderita mama seumuran mama 2 tahun dititipkeun di leuweung liwung minum nyaung-nyaung aki-aki di Bangkon
naon gitu nya. Ari mun ngemutkeun kadinya mama mah besok hayang nangis gitu ka ayeuna ge nya. Bener, mama perjalanan pahit kecil Perjalanan sampai pahit. ayah gimana. Tapi darah senina mama teh. Iya. Kalau dititipkeun di kita di kita di leuweung. Nah, tapi darah senina teh tos hayang latihan, babak ngerengan sisi nena rorongnya gitu. Ya tapi da alhamdulillah perjalanan mama sanaos ka punggurna mama seueur peurihna nya seueur kanyarina gitu. Tapi alhamdulillah kabeli ku ayeuna ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses gitu nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan baheulana sukses. Sanaos mama baheulana seueur kesedih seueur Tah eta. perjuangan anu Jadi digeulak urang baik dan kieu panggilan mama teh nya janten karaosna menang urang sorangan terus gitu kan. Nah, palawadi anu aya di YouTube channel Bungsu Bandung. Tah cerita-cerita Mama Bungsu Bandung ge. Oh, seueur pisan. Tapi lamun dibahas moal kudu sabulan akhir dia ya. Sabulan. Seueur pisan. Wah, karena tah ayeuna kieu Mama nganuhunkeun aki ka Mama jeung perwakilan ti seniman-seniman antos ngalagukeun lagu-lagu Mama, mobil butuh talapilu gitu kan. Salah sabios mama kita nyinden ka bungul osok nyamannya. Nyinden mama di sini. Pan asal di sini kan tuh. Cak heula aya satacana aki pamitan dia. Cik upami nyinden kapungkur ngawitan laguna mama nyinden. Manggadung. Kemanggadung. Tata sakaki yo. Kemanggadung dilakukan sakasi. Itu kedah. Ada sermon gerenya. Tah salikna ge kieu si Den mah. Oh si Den teh. Oh. Cakel mah Muntah mah. Kan sabar aja bulan ya. Eta teh bantal teh bisi mama hitut ame. Tah, jadi yang mau bantal, ada bantal tuh ki. Oh ada. Tah, kontona pikir. Oh, gitu. Jadi jagung ya mah. Bagus tegap. Cik. Jadi udah ngawitan kemangan teh masak ki. Bismillah. Ngawitan manggung. Muji syukur kaya agung. Tos asli. Kalau pada sabulan nyanyi kitu Aduh, dah. Kalau lagi sadayana anu nonton di Bungsu Bandung channel, tong mana-mana, tah cerita-cerita mau Bungsu Bandung teh keren. Pahit ketirna tos karaos, tos kadang sadayana, ya murang kali na nyalaksian, termasuk Bapak RW teh kan Pak RW. Pak RW punten nya aki ngagadengan di dia ya. Mohon wios. Teu sabiosnya. Nah, atuh hatur nuhun ka channel Bungsu Bandung, mudah-mudahan pun biang lagu-laguna sing langkung nanjeun. Amin. Sing ngayakeun berkah sadayana. Sareng mudah-mudahan aya bocoran oge pun biang teh nuju ngadistri lagu. Tuh. Salawisa aya bocoran teu mah lagu judulna naon? Lagu Kekeh mawa ka. disabet deui. Yakin. Sia mah tos janten klip mah. Nah, yakin Soalnya aya hujan jadi teu bocor. Oh, asa teu nyambung. Pokona tinu lagu mamanya. Asa ti mama hatur nuhun pisan ku karya-karyana mama nya teu paribasan ngamumule seni budaya khususna Tatar Pasunan anu digejeungkeun ku lagu-lagu mama mah. Teu di mana aki ge uninga lagu mama teh booming ka mana-mana. Amin. Aki salajengna mudah-mudahan lagu mama nu bade meluncur ayeuna sing langkung nanjeun mah. Amin. Nah, tapi sing janten contoh kepala seniman-seniman teras memulai seni sareng budaya. Panggilkan yang ngerasa puas dan keras berkarya. Alhamdulillah mama di gawitan ngadamel album duit ka ayeuna teh 40 album. Tuh, Kadang 40 album. Eta ge dasar jodoh duitkeun ka ayeuna mah wah, kibok-kibok mah dasar jodoh teh aduh booming we kitu. Oh, alhamdulillah malihan mah ku aki ayeuna nuju digarap insyaallah atos beres. Mudah-mudahan aya rojongan nanti. Pada ditamelkeun judul sinetron Dasar Jodoh. Insyaallah WBB dibuat. Amin. Nyariring main eta. Amin. Insyaallah marojong. Kedah dirojong, berarti naon urang ngamulai seni sareng budaya ngalakukan sinetron Dasar Jodoh. Antos. Tatos.
Panginten waktosna teh kapan mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa ngaliung pulung deui sareng legend Sunda Mamah Bungsu Bandung. Mudah-mudahan urang sadayana anu dimumpi sewang-sewangan sehingga ngajaterkeun contoh bahwa karya-karya Bungsu Bandung tetap jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.